hiji lembur, aya sakelompok patani sayur nu hirup babarengan. Aya Shena si patani wortel, Viva si patani kentang, jeung Fatma si patani tomat. Tilu patani ieu hirup babarengan ti leutik di hiji kampung anu damai. Dina kaayaan naon wae, usum panen, usum paceklik, usum hujan, atawa usum haludo, tiluan eta teh salawasna urus kebon babarengan. Di sisi anu sejen, di jero leuweung aya tilu sasatoan anu sobatan, nyaeta Rifki si gajah, Azrul si monyet, jeung Najla si kancil. Tiluana hirup babarengan di leuweung rindang anu jadi imah tiluanana. Gajah, monyet, jeung kancil sok ulin babarengan, lulumpatan, silih gogonjakan. Pasualan sagede kumaha wae oge moal bisa misahkeun maranehna. Dina hiji isuk anu cerah, gajah, monyet, jeung kancil ulin jauh kaluar leuweung, nepi ka aranjeunna manggihan sawah jeung kebon. Nepi akhirna sabar, geus nyaho ruksak kieu. Maranehna mah teu ngarasakeun sih. Sok we tinggal lingke, lamun kebon maranehna kena oge. Shena ngarasa nyeri hate ku dua sobatna. Maranehna kalaka nganggep enteng kana naon nu dirasakeun ku Shena. Isukanana monyet jeung kancil arulin deui di kebon. Viva si patani kentang rek ka kebona. Manehna ningali kebona hancur sarua sapertos nu kalaman ku Shena kamari. Duh, kumahanya cara orang bisa ngalakurkeun duaan ieu? Oh cek ya. Kumaha lamun engke peuting urang patepangkeun duaanana tanpa maranehna apaleun. Di leuweung, Shena neangan saha palakuna sorangan. Di sisi leuweung nu sejen, Fatma ge ngabejaan halus sarua ka Viva. Dina peuting nunggus dirancanakeun ku Fatma, Shena jeung Viva kacida ruasna sabab tetela maranehna papanggih. Di peuting eta, Rifki si gajah keur leumpang sosoranganan di dekat kebon. Lantaran dijauhan ku babaturanana, Rifki teh teu fokus jeung panonna teu pati jelas, nepi teu aja nincak kebon wortel. Teu loba mikir, para patani langsung nyendekeun yen nu ngarusak kebon teh gajah. Ku sabab pinuh ku amarah, omongan Fatma teu digugu ku Shena jeung Viva. Maranehna keukeuh nangkep gajahna tuluy ngurung di tuangan imah. Peuting eta, monyet jeung kancil ngarasa salah, sabab geus ngaperlakukeun gajah jiga kitu. Monyet jeung kancil nepi ka rumah si patani, tuluy nempo si gajah keur di talian. Ningali gajah ditangkep, monyet jeung kancil ngarasa kudu ngabales perlakuan para patani nu tos nangkep sobatna, ku cara ngaruksak sakabeh kebon jeung sayur-sayuran patani. Ngadenge kagaduhan di kebon maranehna, tiluanana kaluar keur ningali kaayaan kebon. Pas tilu patani aya di kebon, monyet jeung kancil gura-giru ngabebaskeun si gajah, tuluy cing lalumpatan babarengan ka jero leuweung. Pas rek balik ka imah tetela, gajah teh geus eueuh di kurunganana.